Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Itu maksudna ya, maksudna haul dengan sekadar ngakurkan frekuensi gelombang getaran rohani urang, ngakurkan frekuensi gelombang getaran sukma jeung getaran sukma nu aya di para aulia-aulia Allah, terutama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masya Allah, guru urang almarhum iyalah Abah Uji pesambarangan ketika kurang ngadengkeun nasihatna. Masya Allah, bisa karasa kakolbu, bisa teka rasa ngecelakeun cai mata, bisa teka rasa urang tiap penuh ku gairah kembali ibadah luar biasa. Kunaon? Karena geus boga rasa anu sangat luar biasa.